Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Sapertos janji teteh, di edisi ayeuna bakal diumumkeun pangarang ti Nilih Niradia Official dina raraga sataun Niradia Official. Adik-adik, kaping 21 Februari teh mangrupikeun poe basa Indung sadunya. Kukituna teu hilap Niradia Official ngahaturkeun wilujeng mieling poe basa Indung sadunya. Mugia basa Sunda dipikawanah ku balarea. Salah sawiosna ngalangkungan dongeng anu tayang di Niradia Official YouTube ieu. Di edisi 53 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Sanajan Pere karya Hermana. Kanu hoyong terang biodata narasi pangarang tiasa nganjang ka channel Niradia Official YouTube edisi 42. Carios ngeunaan Sanajan Pere nyarioskeun tokoh kuring anu tetep ngiring sakola daring sanaos harita pere kumargi 27 Rajab mieling Isra Mi'raj. Cobi kinten-kintena tokoh kuring sumanget teu ngiringan sakola daringna. Saena dangukeun dugi karengse dongengnya nya. Matalina sareng sasih Rajab, teteh bade medar heula ngeunaan kautamaan ibadah dina sasih Rajab. Di antawisna saum sadinten dina sasih Rajab, maka Allah ngalipat gandakeun pahala. Saum 3 dinten sasih Rajab bakal didamelkeun susukan panjang pikeun ngahalangan lebet ka neraka. Saum 7 dinten sasih Rajab baris dilindungi tina 7 pantok neraka. Saum 16 dinten sasih Rajab maka bakal tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tah, eta pedaran ngeunaan kautamaan ibadah dina sasih Rajab adik-adik. Saat teu acan diteraskeun kana dongeng, baris diumumkeun pangarang produktif pinilih Niradia Official. Pangarang produktif pinilih Niradia Official nyaeta Roy Rukmana sareng Eis Damarwati. Wilujeng ka Roy Rukmana sareng Eis Damarwati. Aranjeunna kapilih salaku pangarang produktif pinilih Niradia Official. Kapangarang anu disebatkeun we masing-masing kenging kagegelan piala sareng sertifikat ditambih artos Rp150.000. Kukituna diantos nomor rekening sareng alamat lengkapna. Mangga tiasa ngahubungi admin Niradia Official. Sakali deui wilujeng hayu ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap like, komen, share oge subscribe. Nah, Sanajan Pere karya Hermana. Poe ieu poe Kemis tanggal 11 Maret atawa tanggal 27 Rajab. Dina kalender Ebreh tanggal beureum. Sabab dina tanggal 27 Rajab teh mieling Isra Mi'raj. Di lembur daris mah peuting tadi diayakeun acara mieling Isra Mi'raj. Samemehna barudak ngayakeun rupa-rupa lomba dina ngareurah acara nu sok disebut Rajaban teh. Mah, kuring rek milurari jeung babaturan, cek daris ka indungna anu keur sasapu. Jung pere ieu tembal indungna. Kira tabu 8 isu kana WA indungna aya WA. Gancang dimae muka WA anu horeng asup kana grup kelas hiji. Wali kelasna ngamimitian ngajar sacara online ka Wasasari. Red mata bimae neuteub kalender nu aya hareupeunana. Tetela tanggal beureum. Tapi guruna bet ngajar online. Piraku henteu apaleun mah yen ayeuna teh poe pere. Kitu ceuk pamikir manehna. Kahayangna mah manehna teh nanyakeun ka wali kelasna, tapi ngarasa era jeung kagok.
ongko kana grup WA teh taya anu nanyakeun hal eta. Daris geus mulang, kesang renung tina beungeutna. Gera mandi jeung sasarap, titah mana. Reka mana kitu? Tanyana. Diajar online, tembal indungna. Henteu perek kitu? Daris heran. Henteu, cek indungna bari ngamparkeun sama. Sabot anakna cikalna mandi jeung mumuluk, Bimae nyiapkeun sagala rupana pikeun budakna diajar. Dina luhur meja ditunda meja lukis, buku jeung alat tulis sejeuna disiapkeun. Hadena HP geus dicas gerendangna. Moal kadahar mah engke we can lapar, cek eta budak. Heug, sok atuh gera diajar, indungna nyarita. Budak silan yang hareupan meja lukis. Dina HP geus aya materi. Ku guruna dititah dibaca ngan teu perlu direkam kana voice note. Geus kitu mah Daris ngabandungan penjelasan materi pangajaran ti guruna anu dikirimkeun kana rekaman. Daria pisan ngabandunganana. Beres ngabandungan anu nerangkeun kana WA aya latihan soal. Jumlahna aya 5 pertanyaan. Barudak kelas 1 kudu ngajawab eta pertanyaan ku cara ditulis dina buku catetan. Hadena kaburu keneh Daris ngerjakeun tugasna, punteuna 100 lantaran balander kabeh. Cenah reka pasar, tanya tatanggana. Nya tadi mah ngan aya tugas ngabimbing barudak diajar, cek Bimae anu rengse maturan anakna diajar. Har, nah geuning teu perek, nini Aminah kerung. Puguh oge henteu, tapi aya untungna jadi budak teh daek diajar jeung nambahan ilmu. Bataan ulin wae, cek Bimae. Guruna rajin pisan, cek nini Aminah. Jelas, jaba disiplin, Bimae unggeup. Ras inget ka sawatara bulan ka tukang, sarua harita oge tanggal beureum, lain dina poe Ahad. Pageri tetep ngajar secara online. Dina poe harita, dari sare deui tas salat subuh teh. Nyaring-nyaring tabu 8 beurang, anapon HP indungna teu diaktifkeun. Tabu salapan peuting basa keur lalajo TV, bapana Daris Mang Ugi maca WA anu asup kana grup kelas 1. Geuning aya kegiatan diajar online? Tanyana. Maknya, Bimae reuwas. Daris acan sare, ku kolotna dititah ngerjakeun tugas anu tadi dibikeun ku guruna. Hadena Daris acan tunduheun jeung sumanget diajar. Indung jeung bapana ngaromongkeun guruna anu sakitu rajina. Kang, guru sejen mah ngajarna teh teu pati daria, cek Bimae. Pedah jarak jauh merenya, cek Mang Ugi. Nya, padahal mah kudu serius ngajarna. Ulah hayu wae merean tugas bari langka nerangkeun. Tugasna oge langka dipeunteun, kitu pokna. Geuning apal? Tanyana. Tatangga sok cacarita, tembalna. Ngeunah we saban bulan menang gaji, ari ngajarna sakaparan-paran, Mang Ugi keuheuh. Tah kitu, Bimae seuri maur. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.